kembali lagi bersama kita Obrol TV, obrolan tak berbobot tapi pasti. Bro. Ayeuna orang sebab host yang datang, orang sambut kelak. Kita sambut host fenomenal kita, Wacangor. Aduh, ini kerjain dia host. Wak, buka lah ayeuna si Wa jadi hostna dan Buka deui. Siap. Ya, ya. Enggak. Balik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik nih bersama kami Obrol TV, obrolan tak berbobot tapi pasti. Bot. Oke, teman-teman sadayana dulur di mana wae ayana dipanggil sareng simkuring bertilu anu nyaetana anggota komisi 100 di acara Obrol TV gitu ya. Jadi kita talent-talent Obrol TV yang sangat sudah profesional. Kenalkan deh bisi para roho. Bisi para roho deui kita kenalan lagi ya. Host adalah Cangor. Mang Uus. Momod. Erek Warek Mang bebas. Jadi cenah di video kali ini di sore hari ini yang sangat cerah, meriah, merona dan meronta Dengan suasana sama yang kemarin. dan estetik banget pokoknya. Nama nyewa sakedeung. Kita mau bicarakan soal ngomong naon? Batu Ali. Iya, Batu Ali ya, daek boga Batu Ali alus. Oke, Polri Serena tanggapkeun jangan dulu kemana-mana, jangan dulu skip. Lebih baik sabrek dulu yang belum, yang udah like jangan lupa ya. Kita obrolan kita bicarakan tentang Batu Ali yang sangat Pernah fenomenal dulu. ya. Pernahnya. Nah, malah mana pernah tuh kerjaman Batu Ali. Batu Ali orang fungsi ngalaman kumaha. Sing tarik soalnya aya rada di alam terbuka gitu. fungsi ngalaman baheula teh urang Fungsi. neneangan di walungan jeung Batu Ali gini baheula neneangan di walungan aya batu ning naon ting batu naon da di pare Cadas. Cadas dia cadas Batu Ali. Terus kumaha? terus di pek-prek Pek-pek. tak di pek-prek terus digosokkan efek kamu dulu kabeh Abdullah udah cadas. ya Kapal atau apa? tuh kumaha Kapal wargi. Dia lain pakar. Lain pakar Batu Ali, pakar Yono ya mah. Orang mah ya tiba lagi geus si sameme usum nyawa kan orang boga ini itu di daerah Saguling lah. Geus kolot nanina. Ngos. Ini emang sekolah. Tak deket walungan di mana teh. Di mana deket walungan kebayang euy mun banjir. Ti sameme usum ge orang sok baheula mah batu teh nu dikitu-kitu ning halurung Batu bensin. nu ning trek harurung. Aya di walungan. Orang eta teh Batu Ali geuning. Yey. Kumaha terus Sameme eta teh urang sok digunukeun gitu. Dicup ini urang teh. Asih cenah naonan cenah ngalaan batu juga kinyum. kinyum teh saha? Teuing nya teh. Ngarang urangnya. Baheula teh tak kitu gunukeun kurang teh. Saming teh di nyawa rame. batu teh Usum batu eta teh. Usum batu. Bat- Pecen ini urang yang ngagunukeun sarua. Cingoreng laku. Laku. Pernah kungsi ngajual sabaraha dah pangmahalna? Fungsi baheula teh ngajual dibawa ke daerah anu di Bandung teh naon? ITC. Direse. Kebon kalapanya. nu be di jelekong kan setik Jelekong. Lain Jelekong mah di ditu. Kaciri tara ulina sih mah. Lain urang kota. Oke, ulin ka kotanya. Da kieu eta mah wah nyaan harita ting aya fenomena naon gitu. Da unggal pengkolan teh kuat agak rosrek we kieu tah. Ngaruru. klok euy Panariwa mah baheula batu teh pake ngaruru nya. Di buduk di ruru gitu mesna. Mah guru hot aya nu kana mobil alus. Pona mah henge zaman harita ting naon eta harita Erek usum gede moal cenah ieu. Coba Batu. Batu Ali Kira-kira aya prospek teh Batu Ali. euy da urang euy teu apa kana Batu Ali teh soalnya can pernah Ngani mah batu cadas cenah tidak. ada urang Mau gunung cadas nu digosokan. Remuk deui Geus ieu mah manghinum buleut-buleut. Sangkana teh batu efektif me. ada lideung geuning Majakeun Boba. teh Black Opal teh. Black Opal pada boba. coba di dahat teh Eta Batu Ali sabaraha miliar eta? Ieu harita teh wah ieu teh ditawar 3 juta harita teh. 20 juta. Ribu. Ayeuna mah 50.000 ge. Lakunya. Tah palawargi salayana berenya yo nanti ngaranna teh pernah fungsi baheula nya saprek non
kayak pejabat ngurusin Batu Alinya, jadi ke bawah masyarakat oge Batu Ali ekonomi aya nu kabantu nya, aya nu kabanding aya nya. Aya nu kajian imah, Jadi mah aya nu kawin deui. Padang Batu Ali misalkan deka miliaran, bisa duit pangih merenang. Ya udah wae kunaon sih? Tunduh. euy. Aing mau Can sare. semangat dong, semangat. Kopi pang nama? Kopi Bang. Kurang nyerap energi di alam luasnya orang positif tok. 1 2 3. Kan nya anger. Goblok berarti sih mah. Oh, kacirinya kurang hayas nu teh. Lamun Batu Ali kan ayeuna geus rada lilan teu usum nih mah. Mana? Kan baheula loba meureun nu nyarion nepi ka sakelar. Yang pas murag di kuburan tak. Terus jadi kumaha? Meureun ku zaman ayeuna mah kapanggih wae eta teh jimat cenah. Jimat. Padahal mah baheula nu murag. Padahal murah. Akhirnya WhatsApp panggil-panggilna. Kan rada-rada ieu nya mengisan mangih Batu Ali aya bangsa urang mah tina kuburan. Wah, dianggap teh bisa ieu. Padahal Iya, mah teh murag baheula. Sholat ya lah kungsi ngadenge sok ngedudukun. Pernah Batu Ali. Fungsi urang merah delima nih. Oh, sampai kieu aya. Kumaha fungsina? Halus jeung ka awewe jeung usaha halus. Rek dibeli moal, rek dimahar moal, sabaraha cenah teh Pak? 500 sebae. 500.000. Oh, sudah 500 juta baru kaget. Dari nanti mahal. Pakai ke orang. Kalau hari-hari usaha mencret. Padahal mujarab mah cenah ngadakeun berdua akhirnya dipakai tunjukkeun kena angkot di jalan. Mujarab cenah mah. Berarti bener katanya. Nah ada. Kecuali kayak gitu. Mama enggak serius. Tong percaya tingnya. Nah, ulah. Percaya mah ke pangeran gitu. Dan uki mah hiasan. Hiasan seni Halus gitu. Itu mah cuman hiasan, batu cincin mah nya ulah nepi ka diangeun, diurap, mau dihakan. Mau dihakan. Tapi aya itu aya nu aya kodaman aya. Cenah mah aya. Aya. Cenah mah ke para pemakainya gitu nya aya. Tinggal ya we ye. Tuh, eta Wah. terus tuh. Oh, aya naonan? Yes. Sedang pae mah Angin. lemah. Lemah. Kudu dimandian deui. Teuing eta Batu Alinya bakal muncul deui moalnya lamun misalkan diramekeun. Dan sebenarnya mah tiba heula usum batu mah karena Tiba heula. aya teh anu mustika, anu hiasan. Aya nu ti alam gaibnya, adanya mah gitu. Aya nu ti walungan gitu nya, Mana? digosok. Anjing pasti kaya gitu. Dengan kuat seberapa tahunnya hari teh? Ayalah setahunan. Setahun ya, keur booming-boomingna. Heeh. Nya yang ada eta yang nepi ka rungkat rumah tangga, yang nu kawin deui, anu sagala rupa dina Batu Ali cenah. Nepi ka harita urang ngejeng jablay. Oh, semua ablay kul. Kamana deh? Oh, malah ka ditu wah ka daerah ditu ka daerah Saguling deh harita teh si Ablay urang ieu mawa ti walungan teh. Sia cenah nanaonan. Wah, betul Balangkeun. Oh, ari pas usum ngajak nih. Ieu teh. Cembareng can katingali benernya nilai ekonomina. Tapi enak mah mabes deui cenah tapi aya kemungkinan mah nya misalkan Kan kemungkinan rame-rame teh nyaku salah saya pejabat menurutnya di boomingkeun ngadenge mah gitu ku salah saja pejabat negara di boomingkeun dihadiahkeun ka pejabat deui orang luar. Nah, jadinya jadi booming meureun. Oh, gitu. Nah, ayeuna meureun kumaha Uus rek dihadiahkeun ka saha gitu supaya booming deui. Batu Ali. Mamad bener. Kurang sakeler deui mah. Urang lah tuh. Iya tara make Batu Ali. Jalan make Batu Ali nya. Nyobaan ke mah. Bisa gede peureup we. Jadi eta mah make na teh kieu mana nu malaweung jetotkeun buncunur rada budarat. Ya, sageun ge. Sebenarnya langit mah teh da suasana ya masih di alam terbuka di atas air di kolam apung. Jadi pokoknya mah teman-teman ke kenarianya Gimana pokoknya nikmat pokoknya mah. Daripada sisi walungan kan. Oh, Batu Ali juga ada di mah. Aya di menjero langsung aya tuntur. banyak gosok di gosok sisitna di beuleum gila. Bari lelewetan cocok nama. Segar. Tambaran dia ngesore teuing berarti nya. Arek syuting deui meureun. Sugan Aya we. Atuh dituduk we deui ka dieu nya kalau diselayana atuh nuhun anu palos manco duga tamat duga detik ieu video ieu atuh nuhun pisan sing rezekina sing beki berkah melimpah jeung kuotana loba wae kitu nya. Amin. Itu salah satu dukungan ke para kita supaya tetap eksistensi
berkreasi, berkarya semampu kita gitunya gitu. Mudah-mudahan faedahna yang aya manfaatna gitunya. Hapunten bila aya nu kasenggol kasih siku kadagor gitunya. Da ieu syukur konten hiburannya menghibur, mencoba menghibur gitu. Nah, kalau tidak lucu mohon dimaafkan kalau lucu ya atau nuhun gitunya. Jangan lupa subrek. Komen tenang naon komen bebas ku si Cangor bakal dibalas jeung reng-rengan gitu tah. Sakali nuhun tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bot. Udah heula pasti sebatang. Iya dong.